Lah kenaon ya. Abu tu si jaiha khuduri Gua poe bunanga sampai ngan 10.000 nukar nukulkeun. Ma coba geuring wae. Allah, hirup. Tidak kudu kumaha, ada orang kudu sabar. Karena hidup jadi jelema balangsa. jasu sausi dahi tadu'u di fayqaqulu fi naywahu hayy anakum ainakum inakum kutiba ruqyaru kizaru fi azbi raghfira Mak. Mak kunaon? Jang ya keur hoyong awas we mama jang Sama bantu bae kunaon? kuat itu mata Islami Biasa mau maka itu berobat. benda itu jang kasih bagus kena kena bagus kena sing baru lulus panjang umur sing ayam yang rezekinya bagus diraku orang anak hewan sing ikhlas sing ridho ngaharupan ieu aja diraku hewan yang wah orang sing loba doa sing loba usaha diraku kieunya jamnya sing sabar baget keun dek emak mah mudah-mudahan emak oge sing baget sing sehat nya sing panjang umur ngagaladekeun ujangnya bagernya tadi mana geningan datang kuat jangan tadi ya jang pasat dia di mana tuh jang teh gini karek datang jang tos di mana bager Tas ameng mak sabari ieu. Aduh arcis tadi ngajualan layangan. balager sing salabar sing sadageun rezekina sing sarolehnya jangkeun dek urang hirup ieu keur aku kieu we nya jamnya ayeuna mah urang ngadoa urang usaha nya jamnya ayeuna mah bade ka mana dede arek usaha deui jang Ya mak. Pertama nanyaan bener tuh pernah naon. punah naon sok ujang arek usaha deui mah sok berangkat Ya. ieu jang ieu bisi tadi bade jajan ieu jajankeun we da mama teu gaduh nu ieu we sok atuh ari bade dicengcelengankeun geura bantuan AA bade ngarongsok deui supados urang ulah kieu we aya seukeur emam bantuannya jangnya tong ameng we nya Nya tuh mak enak bede berangkat deui. Rek kieu deui nya mak. nya atuh nya jangnya ka hade di jalanan sing kenging rezeki anu halal nya jangnya Nya mak. Jang mangkat nya mak. nya jarang Assalamualaikum. bahara dinya Waalaikumsalam duh Gusti alhamdulillah gaduh putra dua oge wioskeun beda bapak alhamdulillah alalakur sing arageng milik sing panjang umur Tidak orang kira ya dibuat mau ini. Bismillahirrahmanirrahim.
ayam hajat, alhamdulillah. Rezeki jang. Oke, puluhan jang. Oh, udah Bu. Alhamdulillah. Apa jang? Jang puluhan jang. Terus ya tak Jang ayang. Nya, oke mesennya mun longsok ke aku nya. Hoi, kunaon? Duh, budak kamarana. Geus sore can uih kene meni hariwang. Ya bapana deui meni ka mana sih? Suluh tinggal sakedik, beas tinggal sakedik, meni para rusing atuh kieu wae mah kumaha atulah. Tuh, bapana geuning uih. Terus di mana wae atuh, Pak? Ih, pantas usaha ya ge. Eta keur naon sih? Ugo ya teh bade masak, suluhna teu aya, beas teu aya. Kumaha atuh? Aya barudak ngamarana sih wayah kitchen barali? Ugo barudak teh pan marulung. Da geuningan teh dibantuan barudak mah mana? Pan eta ge nang bapa lain nang barudak ieu. Ya, tongkok ngaleleungit rezeki budak, Pak. Aya bantuna budak oge. Ya, jangan wayah ieu bukan barali keneh mah ya. Ya, ugo. Ibu teh Menang melang ka barudak. lapar beuteung ieu. Nang dahar lah. Atuh. Kopi eueuh. Teu aya tararosong, sarareet, can balanja. Maha sih si gaduh. Dede tah. Buru Bu masakna aya geus lapar ya. Naik istirahat lah ya aku ya. Bapak datang-datang teh malah istirahat. Udah Suluh kumaha teu atuh? aya. Pantas Kumaha atuh? usaha bapak ge. Istirahat lah. Lanjut maju ya. Ampun-ampunan hirup kos kieu wae mah atuh. Lah, beuteung mending geus lapar. Wayah kitchen asak naon atuh da. Tam barudak wayah kitchen baralik deh. Ya ampun, si Dede tah nu gede yo pamawana yo. Ngaladog we jeung ngaladog. Ampun pisan muga budak teh. Duh, ampun ieu. Naon si Dede, ampun pisan segala sampayan duh, we pegatkeun we kitu Istirahat ya. Istirahat heula aya ampun pisan yo. Mana barala imah teh. Naon sih Pak, nunggu buru tuh wae geuning ambek-ambekan wae Ya. datang teh. Henteu Bu, ieu Bu dah. Eta non sampayan yo. Duh, ngahalangan we jalan. Ampun, ding. Bu, kunaon sih, Bu? Naon sih, Ibu? Kunaon, Bu? Ibu teh kunaon? Teu ieu nyahurungkeun sana. Bapak nek istirahat. Duh. Lagi haseup teu hurung-hurung. Nek istirahat teh kaganggu, Bu. Ieu barudak can datang ka hemat tuh Bu dah. Ampun, saya. Istirahat lah nya. Ulah gandeng dah. Keur parusing kieu teh. Ieu teh sabubaraha sih geuning barudak can uih keneh. Ayo orang mangan kali. Ayo Pak. Kamarana wae si wayah kieu karek balik, ha? Tuh Pak, Oh, wayah kieu karek balik. Tah di mana coba? pas melan rongsok. Taman kunaon jang? Tuh, Pak. Hah? Dia barlok ieu mana? Ieu kumaha adi mana, Dek? Danjak dengan rongsok Pak. Ih. Mana kudunan usaha mah ulah ngajak-ngajak anak aing. Yo, Dek, dengekeun yo. Adi maneh teh leutik keneh, ulah diajak-ajak mulung kitu. Henteu Pak, ieu mah kayak habis usaha. Heuh, ieu jang. Ulah sok hayang ngilujeng lanjut maneh. Bapak mah karunya. Atuh, Pak, ada abi ge. Sarua ada anak. Omat ulah diajak-ajak deui sia. Nyapa moal. Guru kada marani kali itu. Barau kieu. Nyapa. Ieu masak naon sih ibu teh deui meuni asa bau tutung eta. Astagfirullah yo. Ampun teh masak naon pantesan. Teu Bu, ieu hayam tatangga ya, beli barang ngor pisan lah. Naon si Ade? Leuk wae, hah? Tuh Pak, ieu rongsok. Rongsok.
sok kita. Kayak dahar, lapar, betul nggak? Saya tahu, kita begitu oge Si Dede kunaon sih, Pak? Iya, teh mah. Kunaon, Dek? Kunaon? Kunaon ku bapak mah kumahakeun, Dede? Teu mak, dari teu kurang Bapak naon. maneh galak ka maneh, Dek? Teu aya kalau betul mak. Ayo, sing sabar ya, Dek, nyakeun dah. Teu teu kurang naon ieu mak. Duh, santa wae, Jang. Bu masak naon, Bu? Teu masak naon, Pak, lagi masak cai hungkul. Oh, atuh buruk lah geura apa lah. Masak naon atuh da paret pasakeun teu aya, pan ge beas can kapeser. Oke, si Dede sih namanya beas lah. Bapak mah ngandelkeun si Dede we. Atuh bapak sehari-hari teh Pak. Naon atuh kerjana? Kubu bapak gecan dibayar ya di Mang Usep. Aduh. Mang Usep teh ngajagaan balong cenah. Bapak mah paribasa ngajagaan balong we tara aya hasilna ngan hutang. Tuh tadi Mang Adul ka dieu cenah pajar bapak nginjem duit cenah. Seker meuli beas mana tuh beasna di teu aya. Ah, si Adul mah bodoh hungkul, Bu. Ah, nek mereng nginjem ge. Ngomong we hungkul. Ngabohong meureun moal nagih, Bapak. Ah, teu tadi Nita we jeung Nita mah nama. Parusing di imah mending kene ka haji Bu heula Bu. Sugan haji mah bogaeun mere lah. Ngan nginjem jeung nginjem wae atuh Pak iraha mayarna. Pentingnya dibayar Bu. Tenang da keur barudak urang-urang keneh jeung ibu keneh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeh, kumaha isu kan sok paning rek ka mana? Orang jalan-jalan rek ka mana ya? Cirata apa Ciater? Kajak ka eta teh nah. Naon teh? Kajak di luhur. Puasan atuh kan nyawe mah. Mana Geus ka Cirata mana we? Ka Cirata we. Cirata? Cirata wae nya. Bebas ayo. Eta kumaha pokoknya isu kan. Geus ka Cirata. Oh, Bu, nu lain Jadi lu mah bosan. Cirata wae. Kebagian itu, kali itu. Cirata tuh orang mau sih beneran. Tahu. Naonan sih Mami? Orang tadi urang ningali jelas. Kurang teh aja. Orang tadi ningali sengaja. Jadi ngomong. Oh bohong. Kan sih Neng. Itu tadi ngomongin batu ke motor. Wah, bener. Tapi kalau gitu Neng, ngomongna karunya. Masih. Ngomongna gak kasar. Neng kos kieu, anu kieu mah.
juga rese banget. Sengaja ampun. Makan. Belum jadi tuh. Ibu masih ada ya. Oh, mana? Entas lihat. Ya entar tapi saya sering minta maaf. Iya. Iya entar Bu. Oh. Iya tuh tambahan iya. Ya bias Bu. Iya. Tolong Bu. Enggak Bu. Nah. Kemana aja? Ya. Tuh, sasarina buah-buah ya mah. Kan saeutik kieu. Bata dia nu ngarongsok itu ka dieu. Tuh, aing mah. Wah bisa daang meureun aing. Buohan dengan ayah hiji deh ieu. Cuek. Tuh, bingung. Aduh. Istirahat lama di dia. Duh, tas tinggalian astana ya, dah temenang naon, duh, hayang ngopi deh lah. Ah, kudu ka empok heula ieu mah ya. Duh, aing. Ya rokok, korek lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Ngopi, Bos. Aduh, ngopi mah. Duh, kemana tukang warung nak? Bos, duh, eta rokok kuna dikebok wae kitu, Bos. Coba ditinggal, Bos. Anyar jeung teh Bosnya. Anyar atuh. Udah, coba orang buka. Nah, ternyata ada anyar bener ya. Seungit Bos ya, Bos. Nah, pasti seungit teh anyar atuh eta mah. Heeh, duh. Nah, ieu mah ya. Aing di jalan teh ngadaguan bensin. Modal bensin aya kebeneran tah bensinna. Gini atuh beres atuh aya gitu mah. Heeh. Kalau kopina mesen heula, Bos ah. Aing pesen kopi. Cuk, kopi hiji, Cuk. Biasa. Tuh kamari tadi bayar. Ih, tenang aya Bos ieu. Yo, bari lagi tong tarik teuing atuh ngomongna era ku batur tuh. Ah, geus panas tenang dibayar. Geus we wajeunkeun wa, hiji Oh, wa. tuh cek Bos ge dienkeun cenah. Hiji wajeunkeun. Iya kan ngopi we tadi ya. Sok Bos, ngopi Bos. Rokoknya. Duh. Mana kopina ka dieu keun? Ye, lila teuing. Tuh wajeunkeun tuh. Oh, kalem aya. Tawa eta mah wa, ku ke kurang ieu kana bayar. Bos dibayar. Yo. Ulah sok tarik-tarik teh ngomong hutang enak. Oh, nya urang ini udah ngeuli. Kudu dibayar. Heeh, kalem ke dibayar. Kumaha Bos ayeuna, Bos? Usaha teh, Bos. Aduh. Sok eta kumaha sih? Ngilu usaha tuh.
Mana yang matur ge ketulan ge anak mana jeung mana orang bingung dina teh Bang. Ulah sok banding-banding kau. Dah, keneh budak saleh, budak urang mah. Ganteng atuh teu nu leutik keneh adina. Sakola keneh budak urang mah tuh. Ripuh jeung mana Mamin, ripuh ah. Teu yo ai rongsokan sabaraha sakilo eta aqua ayeuna. Sakilona. Kilo mah 6.000. 6.000. Tah, ieu bos ya. Ieu ge usaha sarua nya. Nah, amun di bosna 6.000, lamun budak urang ngajual ka bos, kan sok ngajualna ka bos cenah nya. Bere 3.000 ku bos. Tah anu 3.000 na ka urangkeun. Ameh naon sih? Heuh pan sarua usaha, bos menang barang, urang menang duit. Karunya atuh ka budak mah. Pan eta ge keur manehna mahna keneh, urang oge keur manehna. Sarua wae. Ya, Heulah aya kitu mah heuh. tenang bos. Riweuh jeung mana Mamin. Lain masalah riweuh gitu bos. Yo, aduh. Ayo bos, kopi. Ieu urang we karek baragutan ieu. Oh, da ieu kopi urang ieu mah. Ieu kopi urang. Mana sih ieu? Minum kusaha. Oh, nyatenya udah ieu kopi urang. Nah, bodo amat. Wae ngajaran oh gitu. Pancing anak wae hiji mah. Alungkeun. Dapat mah ieu. Iya. Oh, teh ka mana? Heula. Uih Di mana ya teh? ngarongsok Oh. Iya merenya pantesan aing teh sok-sok teh bebenangan ieu gali kan saeutik. terang abdi manangan ka jalan Kan nyaho ieu wilayah aing. nyata terang pura Heula tong ka indit. Iya ayeuna kumaha? bae uih Oh, tong ka indit heula can beres ayeuna kumaha di dinya. abdi teterangan naon abdi ngarongsok doang. Oh, kan nyaho ieu wilayah aing. Nah, kudu asupan wae. Aing teh bebenangan teh isuk. Ka mana? Pada uih budak Ke matong ka dieu deui aing mah bisa daang mun sia ka dieu wae mah. ya budak Pira ku aing kudu ngadaran daun di dieu nya. budak Heeh, heling ah. Aing nyaho menang na sakumaha. tong Cing, antong cing, sok. entong Cing aing nolo. Eueuh, kata. Eueuh, oh iya enggo. Pantesan mah loba aing. Eueuh. Oh, ieu naon deui ieu? ya tak kurang kelima Ya menang daang pira ku aing teu. tong Eueuh, saeutik na eueuh. Antong Rugi aing. ampura tong Eueuh, rugi aing. Tuh, ese deh dibuka lagi. tong da kur mam Eueuh. antong Aing itu mah meh sarua teu daang. Lah, eueuh. tong nya Baik bacokan biasa.
bos aku. Hah? Si anak ama. Mana? Ya. Oh, benar. Biar foto bawa ke Bener. Macam bos bener. Ya, sana rumah mau no. Kamu tadi tadi kalau ulang pokoknya. Ayah dia. Heeh. Dek. Ya, Pak. Mana nih tak? Ya. Iya, lain beas. Beas loba untahan ke sia mah. Terus kuaing ini dibawa ieu, kuaing dibawa. Ya, tapi saya tong bebeja loh. Ka maneh bawa aing aya di warung. Ya. Ini gitu, Pak. Geus pokoknya tong bebeja ulah loba omong lah. Siapa meja ngajukan wae gitu lah. Ye, ulah tuh bos ngerakun. Kenapa? Oh, nya. Ya. Ya, lumayan. Balik mau minyak ya. Udah keren. Ada ngelawan yang muda. Lumayan aing. Dia ngejam bek bos ah. Ongko bensin ongko. Hmm. Sebeuh sabeuteuh tah di dieu mah. Bos pang mayarkeun ka warung bos. Nya. Ya, bos. Kan orang balik teh meureun kudu mah duitnya bos. Ya minyak pan geus aya ya. Kira urang teh mah duit tah bos tah. Ayeuna minta DP bos atuh bos. Yo tenang dah cikana. Loba cikana budak urang. Lupa wae itu dah oge. Wah. Kopi ku urang, ayeuna DP keneh wae. Oh, nya. Bos. Ayo mau loba budak. Ya. Kenapa bos? Ya balik lah yo. Store. Sabaraha sih sabaraha? Nya satengahna harga teh biasa. Budak di ditu. Jual. Heeh. Ya kira-kira 15.000 atau 15.000-an. Duit namanya mah ada kopi bisa dibayar, Pak. Ya, eta urusan bos kopi mah. Nah. Tahu 15.000 we ya. Ya, Itu bayar kopi ya. ya. Nuhun bos ya. Tadi mah nya, pokona mah setiap penjualan DP. Oke. Ayo bos, Bro. Yuk. Ke bos tan mayarna. Ke Pak, saya, Pak. Nya, urang teu boga hutang nya. Balik lah. Kade ulahnya urang diomongkeun. Hanya diomongkeun Ulah kitu atuh ge. Sawa, sawa. Ya bereskan gelasnya. Aduh. Ya, bosnya. Nah, bos tah nu mayar tah. Ya. Ayo bos, bos. Ya, cuma ketempuhan lah Ya. ini ah. Biasa bos. Musingkeun aing nyambung anak buah teh. Kalau tak hutang aja hutang. Kedak mayaran dah hirupna mah. Ngambilan anak mah eta nu usaha. Tarmin. Hirup terjadi loba hutang gitu. Udah oke. Datang ku datang nanti Bang aya butuhna we kumpul. Parah teh nya mah. kamu sama lulu sadakna pegawaian awal Desi eta mah emang gitu. Ngambilan anakna pan anu usaha. Abang anak teh reong pernah digawekeun si eta mah. Karunya orang mah bener mah. ramunan batu di pasar ada nganyuk Ternyata gitu. Duh nyangkeun ieu heula meureun ieu geus santen. Wayah nyangu sugan si Bapak Wi. Nyandak beas sugan lah. Mending we ayeuna geus asak mah. Kunaon Dede kunaon? Ya Allah, Dede kunaon? Ya Allah, anak mati. Kunaon? Sok jujur kak mah kunaon geuning bari ru kieu. Iya, meni gareution kieu Dede. Ya Allah. Saha anu nanggelan Dede? Jujur kak mah ya Allah, Gusti. Ya Allah, Gusti bias nepikeun kaki. Ya Allah, Gusti ieu teh jang dahar ayeuna. Mani kieu teuing ngasih urang Dede. Menang minyak kayaknya nama menang duit ya. Si ibu pasti percayaan ya.
Ieu heula, cai heula jeung kapas. Bebe jaka emak mau bener karunya ka emak. Terus mata nyeri ieu. Nang, ini ada malah. Oke, si Dede mau ngomong iya, mau wani ngomong si Dede mah.